begitu buka pantau anjir ini langsung gabro kalau kurang terus ke dokter aya aki-aki ke dokter periksa ningali we eta ka dokterna dok ieu cenah sampean abi nyeri labuh nya labuh ting naon sekolot geus kolot karengan pisan kulit geus karengan pisan geus kolot we 75 tahun bayangkeun atuh mah pacing hayang alus deui kulitna hayang sika ah geus kitunya cek dokter teh ki atuh maklum we atuh da aki teh geus 75 tahun nyeri sabelah gitu naon eta nya si aki malah langsung nyarekan ka dokterna kunaon nyarekan gabah cenah ieu ge geus sabelah geus 75 tahun teh nyerina naon cenah heeh nya men urang ieu aya eta naon awewe geulis di kampung ka kota jadi pegawai gitu ieu babu babu aing geus kitu teh nya naikkan gunungan teh hayu neng balanya shopping banyak balanya enak balanya teh naik angkot eta nya si pembantu eta ngaharewot ka dununganana kumaha tah cenah bu itu aya lalaki naongan abi eta jek dununganna teh eta meureunna ningalian cangcut maneh eta jek pebantuna untung cenah abi teh dicangcut dek naon eta maneh mau jejer kitu anya mancing bos urang mah tengah putih geus banyer ke manyer tuh di itu mah bos percaya di itu di mana sakio tah euy jalan raya teh anjir sakio lalaput sabeuheum eta mah anu meuntas ka kararieu we mana meuntas lain naon selang tah bos ulah salah bisi didinya meuli jejer aya jampena tah aya jampena kumaha nah kieu nya jingjing hanyir bangenan hampos jingjing hanyir bangenan hampos jingjing nyir bangenan hampos jing hanyir bangenan hampos nu aing mah hampos nu aing tapi itu aya nu bangenan euy lamun anu hampos hampos kumaha hampos mah pas cikut dipedol teh naon cing meunangna naon nu goblok lamun nu bangenan kumaha ciu pasti betot teh naon cing anu gelis anjir men urang baheula nya kumaha tah keur merantau gawe ka Palembang kakareke 2 minggu adi geus nelpon teh kieu aa wih si bapak si bapak si bapak urang inget baheula nya keur leutik osok ngagagandong osok wah mamatahan ka urang cing bener cenah maneh teh lamun dekeut ka nu jauh nya ruang nyentug ge hate geus kitu teh urang bang we balik katanya teu nyalkeun eta mah balik beng geus kitu teh anjir ditang ka imah sok maneh aya bendera naon kun si sabar kolot urang geus hate mah di bendera geus hate di jalan urang pas turun teh bendera di mana-mana anjing hate mah geus eta pagi munjir mah jelema pinuh pokona mah geus teu puguh we rarasaan teh nya sabarkeun eta teh kapan tol lalauna bari ngageyupuk Trajol teh indung ngagabru ka urang Trajol teh indung ngagabru ka urang indung ngomong ki jang si bapak iya geus teu bisa ngomong si bapak kunaon sabar kunaon emak jeung si bapak teh heuh ayeuna jadi ketua partai cenah anjing goblok sugan teh naon aing mah urang mah ngobrol yo cepet baheula aya carita curhatan ucing jeung sapi euy apal nya cenah apa urang mah ngadenge nya ieu cenah cek ucing teh euy urang mah pang keheul-keheulna aing ka jelema cek ucing mah cek ucing teh dipekel ka ucing mah heuh nya kumaha cenah
ucing aing keur jalangan di paledok. Anjir atuh ucing masuk. Ayeuna keur ngeong-ngeong misalnya paling lauk non coba. Terbeger di komonya. Eta mah trajol teh sapi kunaon cing? Aing keheul ka jelema cenah. Eta cek sapi nama teh. Aing ge sarua cenah. Juk sapi teh. Heeh. Aing ge sarua aing keheul ka manusia teh. Naon kumaneh sapi? Coba aing keur cicing. Dirajal eta susu aing dipencetan dikawin teh emangna aing jablay. Indung langsung gabruk ka urang.